Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha, bagaimana kabarnya buat semua yang biasa nonton di channelnya Iwan Oke Garut, yang pastinya sehat selalu. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan juga dimurahkan rezekinya. Iwan akan memberikan tutorial, bukan tutorial tapi cara sawer pengantin, nada sawer pengantin. Ini khas dari kesenian tradisional khusus Jawa Barat. Biasanya kalau ada acara sunatan atau ada acara pernikahan, suka ada acara yang disebutnya sawer pengantin. Bagaimana sawer pengantinnya? Begini, cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niti wanci numustari ninggang mangsa nu sampurna. Ayeuna ye dua hamba Allah parantos sah jantan suami istri, urang sami-sami munajat ka Allah tiluhur sausa pramu ti anak saibas dampal. Mugia ieu panganten sing jantan panganten sakinah mawadah warahmah, barakallahu laka wa baraka alika wa jama bainakuma fil khair. Panginten ayuan baris ngahaluangkeun ieu sawer panganten khusus kanggo nuju pangantenan. Panginten kunaon dina sawer panganten aya aya harupat, aya keni lekan oge bea sareng permen sajabina. Eta teh simbol-simbol kanggo sapuratina atanapi panginten naon disebut teh kempelan, atanapi syarat-syarat dina kesenian tradisional nyata upacara adat sawer panganten. Upami ditataan moal cekap ku samingoneun, moal cekap ku satauneun, moal cekap kumang tahun-tahun, urang langsung wae kana acara hariri sawer panganten. Wilujeng ngadangkeun. Balung jalan rahayu ngemat jalanna Rabbi. Balung jalan rahayu ngemat jalanna Rabbi. Cenahnya ketepung rasa masket asih lahir batin, dipatriku akadika tingtrim asih lahir batin. Kunyebat asma pangeran nulas nu maha asih, kunyebat asma pangeran nulas nu maha asih. Warisan tinini aki sawer asli ti karun, nyagakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu. Hidup mimiti diuruk dangkeun ku dua cepeuan, simpen di mana nu jembar. Ayeuna mah beda deui jeung keur zaman hidup lalagasan. Ayeuna mah laki rabi dah hirup mawa tentu, dah lahir mawa diri, sing toeka sing duriatnya jalan ke lahir batin. Anak king jimat awa king semaheun
lahir jeung batin tak kitu mun dicuk-cuk eusi sawer teh hanaki lain ngansa ukur beas jeung koneng anu disiksik ditabihan rupi uang tapi silih ngajak surati amin ya robbal alamin mugi Gusti dan tayungan panginten kanggo acara sawer panganten parantos mugia singa janten hiji panghibur kalbu pangbeberah kana mana wilujeng haturan cat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.